roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika urang maut. Cirina ketika urang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna, janazah ngaranna, bangke ngaranna. Dek dikamanakeun mayitna, dek dikamanakeun janazahna, dek dikubur di mana bangkena, bangke urang. Aslina roh urang manusia mah roh. Anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur, roh teu pati diurusan. Bloon-bloonna jelema ketika jadi pejabat nyana ngurusan awak bae. Di kantor ka imah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar nginum poka salat. Roh aslina jelema ketika jana pae dikubur, bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, jenderal tinggal jenderal, presiden raja tinggal raja. Roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah. Tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek, roh gering, roh teh gering, awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek. Ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu batu. Ayo urusan bae awak, ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang ka HS ka hudang deui ngurusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh engke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan. Cie, emang kumaha gitu. Nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh, kena yakin ka Allah. Hujan-hujan ge daratan. Urang teh keur ngurusan roh, kedangeun lintuh roh urang. Aya nu di luar mah nya roh diurusan, nya awak diurusan. Zahiron wa batinan nya nama eta. Cak nu di luar aing deui bae sial. Aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula heuh kuari mah keur roh bae urusanana awak tinggalkeun ieu mah teu pat teu ieu mah nyana ngariung bae opatan ngeunaheun cenah urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nyana babarieu ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun wa lailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti. Qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi. Bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar. Bongannyana teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar, saat batur inkar, saat batur maksiat, saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar aya nu geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina Kiai Abdi bagus ya surga ngeunah Ahmad sia gade timbang
sia bagus ya salat yang puasa nang ti sia nang ti guru abdi sia hirup ka zamanan ke Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu gerakan kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus ya salat sia surga kan ngeunaheun mantap kayo kabeh duh ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga ngeunaheun tak jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main simplong wow 100% bener remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngaduk kotok ayah jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyaunang sa loba KTP abdi mah prengki Predi batu sabaraha genep cek malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama prengki akan digujubarkeun ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, jawara teh keluar jawara. Barang keluar malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Anjeun kiai panggil ka dieu kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas teh mah geus teu kudu diteangan engke kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai? Ndek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu panggil heula kiai, panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus ngageter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial ting nasib aing cek teh. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek aja loba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli da, bener. Naon si jawara. Nah. Bareng jeung kula Ki Fudoli ka neraka.
engke heula masalah naon heula sak malaikat naon tuh ieu mah tulisan Ki Pudoli nama aya tah salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus umroh bagus sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura ieu mah bararagus sakeuna teh atuh ayo ieu bararagus ieu naon deui aya kene malaikat sing jeli atuh jawara mah sial we di akhirat ge tolol jawara mah sokos di dunia we ngotot bae jawara mah ngotot aya naon ieu hiji jawara kieu malaikat kula memang sadar tukang kitu bobok tukang tarok kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnyana tapi kunaon nyana teu pernah ngalarang kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok ditungtungeun imah lah kahalangan sababaraha imah tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang nah ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka waduh cek Ki Pudoli sial teh nasib aing cek nasib aing jadi kieu tanya deui Mail Asia Pudoli Ki Pudoli emang beneran teu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab dia nama jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek teu nurutkeun lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat ku nyana diantep aing ngadu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam aduh cek Ki Pudoli aya bae akhirnya bebeja ka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep hijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun ulah naon gara-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut sorga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung meunang ti mana ieu tah falamma akhadhat humur ajfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu bararagus tadi disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misahkeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyala henteu pernah mentolelir nyala henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing me ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah ngocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dieu nya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa waqtarum
Musa qaumahu sab'ina rajula. Dipilih ku Kangjeng Nabi Musa 70 ti kaumna. Kaum eta teh mimman lam yabudu al-ajla anu teu ari ibadah ka pedetnya nama bener-bener nuturkeun aturan Kangjeng Nabi Musa, percaya bahwa pangeran teh Allah. Dina waktu nu geus ditangtukeun ku Gusti Allah tidak diajak ke Gunung Tursina, berangkatlah Kangjeng Nabi Musa beserta 70 kaum anu bararesih anu hararebat kararuat imana setelah dianjurkeun ku Gusti Allah puasa heula. Geus teu puasa bebersih heula, wudu mandi. Setelah itu bersihan baju na pakaian mau dipakai supaya menghadap Allah mantap. Masya Allah. Barang sesuai jeung perintah Gusti Allah ja memang imana kuat ieu tamanu 70 mah berangkatlah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam menuju Gunung Tursina mimiti Kangjeng Nabi Musa naik heula. Setelah naik turunlah mega cahaya anu luar biasa digupai ku Kangjeng Nabi Musa anu 70-an narae kabeh ternyata indahna luar biasa. Di tengah-tengah kalimpudan ku cahaya nu 70 nu geus bararesih zahiran wa batinan ngadenge kana mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Allah. Nu kadenge suara Kangjeng Nabi Musa, Masya Allah, aya di jero keindahan anu pohara. Ya Allah, nikmat. Tetapi setelah selesai eta tiba-tiba aya gempa, goncangan bumi anu dahsyat teh lain lalagaan, tidak bisa terkendali, goyang Gunung Tursina teh pohara, goncangan anu pohara ku pohara na goncangan tidak bisa menguasai diri masing-masing, lap pingsan cek sakaul paeh kabeh. Masya Allah, paeh sapoe sapeting paeh kakarak tidinya dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Hudah, Masya Allah. Ia merupakan ancaman siksaan ti Gusti Allah. Sakitu keur nikmat-nikmatna, tetapi ku Gusti Allah dibere goncangan gempa bumi. Perlu dipertanyakan, aya naon ieu sehingga Allah nyiksa ka jelema nu 70-an padahal mah nyana iman ka Allah luar biasa, keyakinan anu pohara, sehingga Kangjeng Nabi Musa nyokot jelema nu 70-an teh jelema-jelema terpilih. Kita puasa oke, kita ngabersihan awak siap, kita ngabersihan baju pakaian sangat kecil, berangkat tuh sakitu hebatna, diberi ku Gusti Allah kanikmatan anu pohara, tetapi ditungtung disiksa ku Gusti Allah. Aya naon ieu? Aya naon? Masya Allah. Dipertanyakeun kami teh make ejeng disiksa Gusti ku goncangan-goncangan. Kami make disiksa ku gempa-gempa anu luar biasa, sehingga kami paeh bae bener.
andai kata teu dihudangkeun deui teu dihirupkeun deui ku Gusti Allah tuh paeh. Masya Allah. Allah mah babari ngahirupkeun urang babari, maehan urang babari. Komo nya nundutan mah gampang. Kecil tamang geus kos kitu. Dibere cuaca tiis, haju jauh jeung kiaina. Dihareup aya kopi jeung rokok. Tawatu geus sagak menduku. Cekna sial aing kaget batungtungna. Maka wasal. Tadi diberi kaget deres kana. Itu kaget-kaget amat beblon jasa Pak. Lah kieu sok kaget-kaget bae cekna tuh. Kiai atuh kula-kula masing-masing bae sih cekna teh. Hayu bae sih kieu ulah sok ngomong kos kitu cekna teh. Kami kiai cekna. Kami mah keur penting pentes. Okay. Nonton naon tuh? Maka wasal. Jadi babarieun Allah mah. Ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa? Jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gaweana ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual, jangan napakahan anak pamajikan. Geus puguh judi mah. Geus puguh manehanana. Wah, raradutan. Tapi iman ka Allah. Iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat. Anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan. Emak mana emak? Eta tuntung digigir. Oh. Aya naon tuh bah? Abah geus lain deui rarasaan. Asana abah paeh. Paeh mah paeh bae jajalin abah bae nu paeh mah lain kitu. Mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing. Teu baja tetangga abah loba nu geus paeh. Babaturan abah nu geus bae atuh meureun ku ari giliran abah. Sia mah kitu. Hajar daun tuh bah. Abah kieu kapan sieun jasa ka Gusti Allah. Sinaon tuh bah? Pan abah sok kadege wejangan ti kiai. Naon bah? Di akhirat teh pan Gusti Allah boga sorga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanerakakeun. Yuk. Pan abah mah hirup kayahoan Gusti pan jore jasa abah mah. Ih, sakanya aku lagi bener patuh pan siapa? Mabok aya di abah. Zina aya di abah, judi aya di abah. Haju abah mapan napakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan. Kula kadang-kadang jadi pocong. Aja kumaha abah? Abah mah wasiat bae mun abah bae. Abah mah belum bae. Ih bah, ulah tuh ban urang mah Islam ngajian. Belum wasiat sia ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng abah. Lebu-lebu abah, andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede, aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut. Ulah satempat kena acak-acakan lebu abah. Emang kunaon gitu bah? Pokona abah sieun jasa disiksa. Abah hengkepan hese aya lebu mah. Cak anakna bener oge nya. Siap-siap. Laksanakeun wasiat abah. Siap bah. Tak abah tenang, abah geus lah cukup, abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan abah geus kos kitu geus.
Geus bah. Geura paeh bae. Je. Bener sampai 2 bae paeh Bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang di jeung mah. Cak mana teh apa sia mapan wasiat yang dibeuleum. Mak. Ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipiceun diaur-aur kedekat tebak angin di mana bae. Bener mak. Orang laksanakeun bela wasiat abah sia hayu geus eueuh salah dibeuleum. Geus dibeuleum ngerecek jadi lebu. Aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan keuna jadi lebu kabeh. Dibungkus terus dibungkus nungguan angin. Aya angin gede dibawa ke gunung di aur-aur, bawa di ka laut di aur-aur, dibawa di ka tempat sababaraha tempat kena acak-acak beres baralik kabeh. Akhirna Gusti Allah nek ngabuktikeun kemahakawasaan Allah. Hei bumi nun Gusti, seluruh kana tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta. Mangga Gusti tanah kabeh ngahijikeun. Lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan. Blak jadi deui. Tanya ku Gusti Allah. Pulan. Aidek dajak kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeuleum. Sagesta dibeuleum kemudian jadi lebu, sagesta aya tulang talenge kudu ditutuan kena jadi lebu. Haju kudu diaur-aur di angin anu gede. Di luhur gunung, di laut, jeung di mamanan. Naon coba maksud sia? Gusti, abdi teh ku sieun-sieunna kasiksa Gusti. Pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeuleum. Kayakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeuleum mah jadi lebu teh geus eueuh abdi, jadi abdi deuk disiksana hese. Jadi sieun nu matak dibeuleum ya haju di aur-aur ku sebab sieun ka aing. Sieun Gusti. Sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi, tapi abdi iman ka Gusti. Abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu nyaritakeun bahwa aya sorga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun dikanarakakeun, maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti. Pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikaspakeun bae geus ku aing. Gusti nun jasa tuh abdi di ka sorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing tuh. Jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah. Nu mantak jelema lamun nonton main bola bae eta mah teu sieun ka Allah, beuleum tah mah. Kecuali nyana cara tadi minta dibeuleum di aur-aur. Geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae. Maling-maling bae, korupsi-korupsi bae, zina-zina bae. Los engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleumkeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari. Awe aing di akhirat teh disiksa. Bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeuleum, di akhirat dikerbekeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakinna boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah keur carita gampangeun Allah mah. Dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang de. Masya Allah. Atuh tadi ge urang cai mani. Tadi kan urang cai mani.
cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan nya embung sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya tapi kan dibentukeun ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson jadi Muhammad Ali jadi Norton jadi pemain bola jadi kempes Ronaldo jeung sajabana pohara tuh jadi politikus Jimmy Carter jadi George Bush jadi Pak Harto jadi Idi Amin apa pohara aja saya teh jelema masyaallah di samping nu bararagus para nabi para rasul keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gawena eta cai mani anu di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cepedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang jadi lalaki jadi awewe masya Allah aya nu geulis aya nu jore aya nu kasep aya nu jore cai mani kan kabeh ge engke bakal dikebalikeun ku Gusti Allah sianang jin aing tina cai mani ku aing dijadikeun manusia inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yushubuna terus dan selanjutnya tina nutfatin amsyaj cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned kan hari urang cai mani urang masya Allah dak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah urang tuturkeun aturan Allah atuh ulah sok sambarangan bakal balik ka Allah aslina urang mah lain nu dikadeuleu ieu lain aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh awak urang mah ieu mah taneuh menang nyieut tidak turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae presiden kubur bae Pak KPRT mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh ai anu roh ai aslina manusia roh aslina mah urang awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur macam-macam kuburana aya anu dina beuteung buaya beuteung maung beuteung gajah macam-macam aya anu di padang blek dibalikeun ribuan manusia kuari teu puguh kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh tinggal eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika urang maot cirina ketika urang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaran dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun janazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon-bloona jelema ketika jadi pejabat nyana ngurusan awak bae
di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hinum poka salat roh aslina jelema ketika jana pae dikubur bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, jenderal tinggal jenderal, presiden raja tinggal raja, roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah. Tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering, roh teh gering, awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu batu ayo urusan bae awak ayo urusan ku sia awak unggal peti hudang KHS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan. Cie, emang kumaha gitu. Nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh, kena yakin ka Allah. Hujan-hujan ge daratan. Urang teh keur ngurusan roh, kedakeun lintuh roh urang. Anu di luar mah nya roh diurusan, nya awak diurusan. Zahiron wa batinan nya nama eta. Cak di luar aing deui bae sial. Aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keur roh bae urusanana ieu awak tinggalkeun ieu mah teu pat teu ieu mah nya ngariung bae opatan ngeunaheun jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu baca geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya nang babar ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun wa lailatun dipertanyakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bongannyana teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar ain geus badaragus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina Kiai Abdi bagus gas surga ngeunah Ahmad sia kade timbang sia bagus ieu salat yang puasa nang di saha sia nang ti guru Abdi sia hirup ka zamanan ke Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu gerakan kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus ya salat sia surga kan ngeunaheun mantap hayo kabeh yo ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga ngeunaheun tak jawara timbang jawara salat minus 0, derajat
puasa minus 18 parah, sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah. Main simpong wow 100% bener, remi mantep, rolet mantep, kasino mantep, domino ayah kabeh Masya Allah. Mabok ayah, maling di pabrik loba, ngaduk kotok ayah. Jawara saya ngaran Prengki abdi, nang saya ngaranan Prengki lah nyonang saya loba KTP abdi mah Prengki Predi batu sabaraha genep. Cik malaikat anu nimbang amal, saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini, bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar, malaikat. Enak sih. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deui nage cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu, kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka, tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cak malaikat atuh lain bareng jeung kiai, kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas tah mah geus teu kudu diteangan engke kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai? Ndek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu, panggil heula kiai, panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus geter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial ting nasib aing cek cenah. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek cenah loba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna Imah Ki Fudoli. Kaju datang. Iya Ki Fudoli lah, bener. Naon si jawara. Nah, barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka. Engke heula masalahna naon heula. Sak malaikat naon heula. Tuh, ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bara ragus sakeuna teh tuh. Ayo, ieu bara ragus. Ieu rek naon deui? Aya kene malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial bae di akhirat ge tolol jawara mah. Sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon ieu sia jawara? Kieu malaikat.
kula memang sadar tukang kitu bobok tukang tarok. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangan imahnya na. Tapi kunaonnya na teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah, nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung, kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kehalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang, hijikeun jeung kula ka neraka. Waduh. Caki podoli sial-sial teuing nasib aing cak ya guys. Nasib aing jadi kieu. Tanya deui mail sia podoli ki podoli emang bener henteu pernah ngalarang. Henteu. Emang kunaon? Sieun kula kanyana sebab liana mah jawara bae. Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang. Urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep, aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep, aing ngadu kotok diantep. Aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam. Aduh, cek Ki Pudoli aya-aya bae. Akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep. Hijikeun. Ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun. Ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar. Nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga. Surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis, narurut di podium ngaji, narurut surga. Tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke, lantaran naon ke, tetep bae nyana engke ngadakwa. Ieu nu beratna ieu. Keung meunang ti mana? Ieu tah. Falamma akhadhat humur ajfatu numantak ieu nu 70 sakitu barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa. Cak Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misahkeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah. Berat nu mantap. Mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo. Nyaritakeun pamarentah korupsi, nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat. Jeung teu aing mah dibenduk ku nyana. Aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dieu nya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa. Hai ji kita mangke kamar lemenu kredit diasupan ka neraka. Bus asup ka neraka. Begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan. Saya Abdi Haji Pendi. Coba. Kunaon mengaji bisa ka neraka? Ngredit mobil teh anggeus. Cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas. Hayang jeung satu, hayang jeung kiai. Kiai satu, kiai di zaman abdi. Satu kiai na Ki Fudoli.
kunaon tuh ieu Haji Peni make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit-kredit deui tah mah atuh geus teu kudu dicaritakeun ka parangih ge di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi sakieu nek Kipu Doli bener kunaon atuh Kipu Doli eta teu pernah nyarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ke mobilnya cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun haram begitu aya nu nungtut ki uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngridit ya emang kunaon sebab kula ngridit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana pung ke jamaah heuh tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia kredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Kipu Doli doang nu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya nah iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pamarentah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah di benduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa aju engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitis tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang jauh insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib teh panyanana bebeja ka aing sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja di bae ka kiai uci teh tolol teh jawaban teh jadi bae nyanyahoun sia ta aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajen abe naon di akhirat aing aman mana aing sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun urusan yayasan geus caritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat haja uci siap mana pernah nyaritakan tentang kredit-kredit sangat siap. Coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Makmun aya lamun teu ondangan. Aya jada.
jauh dua kula diceritakeun we jarang ngaji di zaman abahnya nama. Tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nyana eta. Kolot-kolot kula ge sok neuleukeun ke zaman gagah. Disuud teh zaman eta. Eta araya keneh tinggal hiji dua deui, moal kebal deui teh ge. Iya, sekolah nyaho kiai haji teh nyaraos etikan pan bae ngajina. Make sepeda, make motor gelas etik nyaho jadi si A si B si C si sa haji ahadu nyaho sok ngaji terus kabladi terus dipicu ka di nyaho. Atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabladina mah teu barang asup Golkar aju teu ngaji. Jajan nyaranaho terus digemborna Ki Muhtar atuh nyaranaho aja. Terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantak Haji Mamun kula sok diomong bae beusi Haji Mamun kuna eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi jabat tuh 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rijal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen untuk yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg ku sia benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus C bagus geus aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad mantep tinggal aing ngadadahban dadah bupati gubernur camat tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban cakna korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit sia hayu. Tah, mantap. Lamun ka masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan teu jadi ganjaran. Atulinnya ana panu korban tah mah. Atulinnya ana nu korban tah mah. Ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh duitnya mah saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15 lagi kemana yang 5 lagi mati di mana mati di mana di perjalanan masuk kemana kandang bupati ini kumaha coba iya kan bahaya je emang aing teh nyaho ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae we henteu teu bae sia mah benerkeun bae onggoh abeh naon di akhirat aman di dunia moal kebal carita-caritakeun ku aing alah geus segala rupa dicaritakeun mun nyaritakeun kelas MPR kelas DPR emang teu nyaho jasa insyaallah jauh emang kiai bisa nyaho kos kitu atuh aing sekali-sekali asup ka ditu asup ka DPR aju maksudna kadeuleuh dan henteu aing teh mau jadi jurig sekali-sekali jadi jurig ih sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna mun jadi petani sing bener jadi petanina henteu ngalarang jadi pemerintah teu ngalarang jadi petani teu ngalarang jadi pedagang eta mah urusan kahirupan tapi sing jujur sing adil moal kebal urang bakal datang ke Allah urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Ki Pudoli musruk oh kan aing embung jara Ki Pudoli embung aing tetep nyalametkeun diri medek anu ngadu kotok ku aing mah didatangan dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang tadi sit aing ada kalau nu bendueun kajen geus siap jasa dipake ka bendu kudu ngadu kotok kudu judi kudu mabok kudu zina kudu korupsi nyanda berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu masalah ngan kula da teu bendu
Kulama teu bendu sebabna tugas tangan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah. Ku gara-gara anu 70 teu pernah mentolerir. Teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah kanak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa neuli jelema sing golepak sedih cerik qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersa dek narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atuh alag taum min qablu wa iyai maninggal Gusti ngarusak memeh kaluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa ulah geus datang ke Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayatahimuni abehnya langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israil disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehana nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti dek disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararaeh mana teuing curigana meureun kaum Bani Israil oh Musa berangkat ka Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa Gusti ulah sampekeun ka kitu ulah sampai ka kitu Gusti law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean-pagawean kalakuan-kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh ku gara-gara nyana nyembah pedet ku gara-gara pindah pangeran sebagian karari itu kemudian kami disiksa kabehan atuhlikuna bima fa'ala sufaha nu dimaksudna Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti hamzah nalil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti anu nyembah ka pedet bae anu inkar mah inkar bae ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuk teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ke Gunung Tursina mukalamah jeung aing kaum-kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna aing teh nyieun Musa Samiri aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa Samiri iyalah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita bisa ngomong bisa sasada bisa mukalamah ku aing dicoba manusia kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya
wa tahdi man tasya. Ulah bingung Musa, ulah bingung sebab urusan aing nyoba tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudilu biha man tasya nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti. Khususnya di zaman Kangjeng Nabi Musa, umumna di zaman urang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang. Coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat nama nang Gusti Allah jamahluk Gusti. Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi. Didominasi ku Yahudi, timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart. Iyalah kabeh teh ala Yahudi. Kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri, minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede. Nang aing cek Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka. Ngan aing dek nyoba ka kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa di Citra loba di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar kelas misbar kelas itu leangan kosong kelas hotel motel dan lain sebagainya eta teh pada hakikat dabakan nang aing. Emang nang sana aing melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun. Ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususna. Jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng, anu ngalarang, saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna, saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih. Saha lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah. Lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di imah. Cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampangi jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang mah murni deuk ngaji teu mah geus mah urusan nyana jeung Allah aing mah keur ngomong bae teh urusanna ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu henteu mah. Coba terus engke gitu bae berputar dunia ini berputar engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu duga lah engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca datang deui Arjuna datang deui Samyaji datang deui kitu Cepot datang deui engke ka dieu si Gareng datang deui ka dieu si Semar datang deui terus Kombayana woi datang deui pan cenah kiai nya rokos kara itu dan disiap aing ge nyaho teh datang tuh atuh kitu bae terus bae datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana datang deui zaman SBY datang deui saha datang deui terus
terus ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah kuari di luhur deger kosong Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas bagian agama aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang sosoranganan lain lalagaan sosoranganan nyana sebabnya nama henteu termasuk ikut di NU secara praktis teu pernah ilu ti ieu ge sebabnya nama di thariqah tapi nyana ingin memperjuangkan agama nyana mohon perlindungan ketika kamari multaqo datanglah sababaraha menteri menta di itu rekomendasi presiden alhamdulillah merekomendasi datanglah di Turki datanglah di Maroko datanglah di Baghdad datanglah di Malaysia datanglah di Amerika datanglah di Tunis datang dunia kelas nah ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita kabeh nyaritakeun bener organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an tapi kenapa tidak pernah menyatu eta nu deuk diobrolkeun di multaqo teh Banten nu menang undangan hanya kula ngan teu ka ditu tapi nyaho kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih kalau lo bawa pesantren hanya babaraha pesantren, mesti nama orang NU nu aktif tapi ente. Hese nyaritakeun anak kuari carut marut, dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji, nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba iya dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda, masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak, tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil. Melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan. Ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai kadinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang ente diteliti. Iyalah kuari teh dihiji ketek hanya sorangan nu main NU sakitu ayana FPI emang geus kos kitu motifna HTI atuh emang geus kos kitu hurud kos kitu henteu salah kabeh ge tapi teu pernah bersatu ketika tidak pernah bersatu amun ditumpangan kunyana jadilah perang maka kaum thariqah kuari bangkit deui yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia mulai ahli-ahli thariqah dararatang kuari teh ka tokoh kadi mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden sedang mengkaji siapa sih ahli thariqahnya siapa sih tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah lain lalagan Masya Allah kuari mulai dihisap Indonesia oh ternyata pola pikir Indonesia berlai sangat luhur sangat maju sangat dominan sebab telah membahas bukan Indonesia saja membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN terus bagaimana cara menyatukannya geus kaambeul kuari ku Amerika
Maka NU ikut main, Kiai Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mentak ge, ulah macaan koran bae, ulah deulean TV bae, lamur mata sia. Mana kan ngaji ku aing dibejalan ku ari. Yeay, sebab nu bergerak tiba heula thariqah. Kemenangan Baghdad di tangan thariqah, kemenangan Indonesia khususnya Banten di thariqah, Ki Hasyim Asy'ari melalui thariqah, Yaman melalui thariqah, Suriah melalui thariqah. Ketika geus acak-acakan thariqah, sah sebab berjuang tanpa thariqah. Cak lu di luar naonnya. Pokoknya siapa teh nyaho belah. Tuh, berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca mamaca kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Teu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai aya naon gak karak sapotong tak carita ta. Karak sapotong ta. Waduh, geus jam 10:30. Karak sapotong ieu mantepnya sih. Lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah. Lain lalagaan ieu mah. Bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke. Saha nu jadi pemersatu engke bakal. Sebab naon? Sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti gunung nu aya di Jogja, gunung geus tarurun. Tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua? Nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku sararitu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kos kararito mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri nu turun ka mang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu. Amerika kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatu. Fitnah, cobaan. Aya naon bage cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD ge henteu. Haju tamat nama SD ijazahna ge geus didaharayap. Sapotong eueuh. Begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok. Kurang gede gob. Sia ta nu neruskeun. Sakola henteu naon henteu ilu di partai. Ai geus kumaha tuh? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Nu bener tolol kabeh. Asal geus ilu kadinya pareum. Geus teu diakui deui. Ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi. Ketika jelema nyieun pondok pesantren modern, santrina 5.000 10.000, bagus. Salah henteu. Yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan. Bahasa Arab bisa tidinya, bahasa Inggris bisa tidinya. Bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat. Tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna, tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai.
Teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihira barang datang bae ka lembur mulai tad ka mana tad. Kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan heuy kiai mana kiai. Nang saja buat kitu nang Allah. Kebelah dituna. Woi mama nukan ke mana? Ji mulai geus tuh sebab naon? Sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat. Tadi aku kiai ku masyarakat, tapi kiai salaf mah. Kiai, ulang. Henteu ka mana? Henteu. Waduh, kiai mah tuh. Naon? Penting ngariung. Oh ya siap, ngariung. Geus, menang dua poe. Kiai hampura, kunaon abah kula paeh pangmandiankeun. Siap. Yang ngising didinya, kiai didinya. Kiai nu mandian saya. Geus beres di pandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap. Kiai jauh sasa panggul habek siap. Gitu kiai mah. Aduh ke bangos kos gitu tah mah. Teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sugan aya masyarakat datang. Eueuh keneh bae geus salat ratib eueuh keneh. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah ya faqad qamatis shalah qad qamati Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi eueuh keneh bae. Salat ka paibaran sorangan bae. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala. Cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong. Allahu akbar geus beres. Sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan. Geus teu kudu niat deui maksudna. Geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun. Sok sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat. Hating datang ka tahiyat. Eueuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah geus beres. Lah sugan keur wiridan datang. Datang ka balik sorangan diborong ku nya. Mantaknya kebal-kebal macamnya dijual. Baik itu ku aing masih. Nabi lain kitu masalahna. Ya. Dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur, asar, maghrib, isya sorangan duaan tiluan. Aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya. Kade sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati. Si anu aya mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae. Alhamdulillah aku lagi kadinya nya kerek bae di masjid. Kebal-kebal diakui masyarakat. Coba kiai modern malah ya. Sebab naon? Beda niat. Niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah. Henteu hayang jadi ustad, teu hayang jadi kiai, hayang bisa ibadah. Atuh geus bae kuari. Wudu bisa, salat bisa, ibadah. Allahu akbar. Ih teu kudu aya batur atuh ibadah mah. Allah niat di pondok nage endek ibadah. Aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe. Mudah-mudahan jadi amil, jadi depak, ya emang niat tage kos gitu. Jadi kumaha tuh? Teu kumaha, eueuh nu salah, eueuh. Sugan disalahkeun lain. Lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju. Kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern. Kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf. Ulah silih salahkeun ulah. Sia mah sok aju nyalahkeun ka aing. Lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang. Pondok pesantren salaf hese jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu nah okor lawa nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ke mana dakwahna ngalarangna
kan aya persenan ti Gusti Allah. Oke, anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai, jelema nu ngagelok nilai. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya, cobaan ti Gusti Allah di urang kuari. Ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun, bahkan dikaluarkeun, cobaan ti Gusti Allah. Kuat apa henteu? Ulah jadi kabingungan. Ieu ta ayatna in hiya illa fitnatun. Tuh. Ternyata kos gitu. Urang boga pamajikan hiji, kemudian nyandung dua, nu kolot galak atau nu kadua galak. Ulah bingung, fitnah, cobaan. Ulah bingung, ulah tama. Engke ge koleng sorangan tama atuh. Kayana tanggung koleng 3. Ayo geus. Tanggung koleng 4. Geus 4 teu bisa balik nya. Sia kurang cicing di dia puyang aing balik ka mana ieu cakena teh. Kanu kolot nyarekan bae, nu ngora kitu kene, nu katilu kitu kene, nu kaopat kitu kene. Aju goreng mah. Lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae. Tungtung nama lain indah nyandung, ngagejeburkeun maneh. Ulah bingung fitnah, kabeh ge cobaan, harta cobaan, sehat cobaan, penyakit cobaan, ilmu cobaan. Nah iya kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan. Lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang. Cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon, puasa bae ka tukang karti teh mah kos kitu mah. Jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh. Jelema mah mun di restoran puasa karek hebat. Jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah. Atuh pantes cicing bae di imah sorangan. Aju teu loba omong atuh pantes. Ngariung coba. Tah di loba jelema aju nya cicing bae eta karek hebat. Atuh ai cicing bae di imah di kamar berarti loba omong atuh pantes bisaeun teu kabeh kos kitu mah. Teu Nah, lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes. Tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna nu kos kitu. Parang sana. Anta walina faghfir lana. Oh Gusti torenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawasita halak tahu min qablu wa iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeung da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aing ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampura ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae. Gitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah, dibere teger sakilang fitnah ambalaya, dibere akidah urang mantep ka Gusti Allah, bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, dihijikeun jeung para wali-wali Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah, diberi pangampura jeung rahmat Allah di barakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim